cara baris di kawitan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu terus tiasa di kawitan wae gitu? Mah, enggak beli mah siap tuh tadi ya, kita. Siap mohon. Terus aya 82 orang ya Terus tadi aya kita. 82 nya laras. 82 sareng orang painten pamelon. Ya 80-an nya, 80 kirang sakedik. Kurang Jadi apa emang kayak itu? Bu Reti parantos saya. Caca. Bu Reti tekan aya. Kayak orang-orang tarusin halanya ke Bu Retinya. Mohon acara mah urang kawitan wae panginten dari ngantos sababaraha narasumber anu dengan itu acan tiasa gabung sareng pamilon oge rupina teu acan sadayana pami ningali tina jumlah data anu kacatet di Panata Calagara kirang langkung aya 200 langkung pamilon workshop ngopolakeun pengajaran bahasa Sunda dina mangsa pandemi Covid-19. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji minangka kecap mimiti hayu urang sanggakeun ka Gusti anu Maha Suci anu miasih tan dineuwih anu tara pilih kasih ka sugri nu kumlip di bumi. Puja minangka bubuka carita urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala anu meheman tan wilangan anu maha welas maha rahman kasadaya makhlukna dugi ka akhir zaman. Salawat mugia salam mugia salawasna ngucur ngagolontor ka baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para sahabatna para tabiin tabiatna tug dugi ka urang sadaya anu insyaallah tumut sareng turut kana ajaran ti mantenna. Alhamdulillah dinten ieu Sabtu kaping 26 September 2020 urang tiasa
pung tetep patepang rarai sok sanaos ti kaanggangan mugia wae ieu kagiatan teh dihibar ku kabarokahan tur tela astina ridho miwah panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para wargi sadaya nepangkeun simkuring pun Hari Santosa Nugraha anu dina dinten ieu dipaparian pancen kanggo panumbu catur oge panata acara. Langkung ti payun simkuring sejang ngahaturkeun wilujeng sumping, wilujeng gabung ka sadaya pamilon workshop. Mugia sadayana aya dina ginanjar kawilujengan, sehat sapapaosna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Peryogi kauninga, ieu workshop teh mangrupa lajuning laku tina kagiatan anu parantos dilaksanakeun sacara luring atanapi tatap muka kaping 8 September 2020 di Hotel Agusta Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi anu dialpukahan ku Departemen Pendidikan Bahasa Sunda EPBS UPI anu rukun gawe sareng MGMP SMP, SMA, SMK kota sareng kota sareng Kabupaten Sukabumi. Minangka lajuning lakuna dilaksanakeun workshop secara daring anu alhamdulillah tiasa dilaksanakeun dina dinten ieu. Dina dinten ieu insyaallah aya sababaraha materi anu parantos di sayogikeun ditataharkeun ti anggalna ku departemen sareng tadi gawe bareng sareng MGMP teh ya. Anu insyaallah medar materi-materi anu langkung praktis patali sareng tarekah ngigelan pangajaran dina mangsa pandemi Covid-19. Namun sateu acan panjang lebar anu diguar, sateu acana urang dangukeun heula pangjajab di Ketua Departemen Pendidikan Bahasa Sunda anu sakantenan di suhunkeun kanggo muka secara resmi ieu kagiatan. Ka Dr. Haji Haruhaliah MHU sumangga dihaturan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain. Puji syukur urang sanggakeun ka Allah Nu Maha Ghafur nu maparin rupining kanikmatan nu taya wates wangena, maparin kanikmatan iman Islam deui ka dinten ieu enjing-enjing ieu urang tiasa riung mungpulung pateuteup deukeut patepang anggang. Tiasa ditoel tapi teu karaos ku nu noelna, tiasa ditelek-telek, tiasa dikumakeun tapi moal karaos. Mugi-mugi urang ditebihkeun tina sasalad anu nyababkeun robihna rupa-rupa sistem kahirupan dina sasemester ayeuna. Salawat sareng salam urang sangakeun ka junjungan urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugia urang dipaparin syafaatna di yaumil akhir, jaga mugia kagiatan urang janten ibadah, mugia urang disalametkeun donya akhirat. Simkuring ngahaturkeun sewu nuhun ka sadaya pihak anu ngarojong kana ieu kagiatan, ka MGMP Kota Kabupaten Sukabumi, ka para dosen, ka para panitia boh anu luring, boh anu daring, anu sakitu pakepukna gitu nya nyiapkeun ieu kagiatan. Niat mah sae urang babagi ilmu gitu. Mugi-mugi aya hasilna, mugi-mugi aya manfaatna. Simkuring oge ngahaturkeun sewu nuhun ka ibu bapak guru nu ngawulang basa Sunda, boh guru anu henteu ngawulang basa Sunda eta mah sadayana kumargi ku situasi ayeuna, ku sasalad ayeuna urang kedah ikhtiar supados proses diajar ngajar lumangsung kalayan maksimal. Sanaos rupi-rupi rereged di kapayunan di alaman, namun anger tetap ikhtiar nama maksimal. Alhamdulillah
simkuring nganggap ieu reuni oge nya ditinggal teh seueur alumni, seueur guru-guru bahasa Sunda anu upami tepang di palabuhan kamari mah teu apal jenenganna teh teh saha gitu. Tah ditelek-telek ayeuna mah janten emut deui apal pamuntenna ieu namina ieu gitu. Teu patuker di dieu mah. Iwal upami ibu bapak lepat nyerat jenengan. Misalnya iya Tintin atau Tintin gitu nya. Tasim kuring bingung iya Tintin atau nabi Tintin. Jantan kabaca ayeuna mah. Jadi segi positifna tiasa ngapalkeun gitu, tiasa tepang deui. Seueur sistem anu robih dina semester ayeuna pami kapungkur mah murang kali nyo HP wae teh digelendeng ku urang teh nya. Urang nyo HP wae oge dianggap teu sopan upami nuju ngobrol nyo HP gitu nya. Ayeuna mah kersa teu kersa mayunan HP, mayunan laptop nyarios nyalira simkuring dia nyarita sorangan di kantor nya bari sagala ekspresi padahal teu aya batur salasna mah gitu nya. Terus rupi-rupi cara robah pisan duwi ka pangajaran oge salasna mah urang bisa jadi beda saputing sareng barudak. Simkuring beda saputing sareng para ibu bapak. Ayeuna bade ngaduikeun materi nembe tadi wengi diajar atau ayeuna diajar keneh. Benten sareng urang diajar kapungkur anu materina tos siap nu aya dina utek urang nu tos siap dina memori urang. Ayeuna ku sistem ayeuna mah daek teu daek diajar patali sareng IT-na. Tias janten materi siap tapi cara ngadugikeunana urang anu kedah ngadadak diajar. Tah ieu salah sawios tarekah urang. Kagiatan ieu tarekah supados kagiatan anggar lumangsung. Segi positifna panginten ku ieu sasalad urang tiasa sagala ti bumi, tiasa janten teu acan siram ayeuna tiasa janten di daster keneh ibu-ibu tiasa janten bari masak pabeulit payunan laptop tapi gegereun kompor misalnya tiasa wae ayeuna. Jadi multiprofesi ayeuna mah. Teras dina sawaktu urang tiasa sababaraha kagiatan. Ngiring webinar di 2 tempat misalnya. Bari ngaulang, bari webinar, bari naon. Eta positif nanya janten ngirit waktu, ngirit ongkos. Pami ibu-ibu kapungkur bade ngaulang di emutan ieu tiung namana, tas nanu mana, sapatu nanu mana, acuk nanu mana kedah nyambung. Eno nu penting luhurna we katingali. Bapak sami ti luhur jas bawa ka handap masarung gitu nya atau di kolorung kana ka handapna. Jadi seueur hal anu robih pisan anu sasi Februari mungkin dianggap awon ayeuna dianggap sae sareng sajabina. Ya ayeuna ngirit ongkos ngaulang mung hambur laptop, hambur HP, hambur kuota rupina mah eta ayeuna mah. Jadi makanan pokok ayeuna pangabutuh ayeuna nyaeta IT, nyaeta internet, nyaeta kuota pulsa gitu. Jadi ayeuna benten pisan gitu. Urang mah urang tinggal hikmahna we panginten supados sagala kegiatan lumangsung maslahat matak salamet dunya akhirat margi ayeuna ku nyerat naon dina medsos misalnya tiasa janten cilaka eta urang oge gaduh tugas nyamutan para siswa. Kapungkur statusmu mulutmu harimaumu mungkinnya ayeuna mah statusmu tiasa harimaumu tiasa matak tiasa nyanak jalan ka sawarga, tiasa nyanak jalan ka neraka. Janten situasi ayeuna memang gawe HP, laptop teh janten modal utama, janten prioritas. Nah balanja rupina mah dina rumah tangga oge robihna teh urang meser HP heula we nu sae gitu, meser laptop heula we nu sae misalnya. Simkuring dina ieu kagiatan aya sawatara materi nu bade didugikeun ti Pak Ade, ti Bu Temi, ti Prof Nunuy sareng sajabina. Insya Allah ieu bade mekelan simkuring saparakanca hoyong mekelan ibu bapak. Tiasa janten sasma anu tos tiasa. Namun henteu rupina henteu sarana tiasa, henteu sami kamampu, henteu sami bekal anu disiapkeun ku ibu bapak guru. Nah ayeuna mugi-mugi sasieun sabeunyereun janten bahan kanggo nambihan motivasi siswa diajar supados henteu bari tibra misalnya tunduk da ngupingkeun leuwih ti saparapat jam teh eta teh matak tunduh gitu nya. Tah enak kumaha ngakalanana gitu. Nuhun kasadayana mugi-mugi ieu acara dilancarkeun dipaparin
kalancaran segala rupina, salamet segala rupina, barokah kanggo sadayana. Kalayan ngucap basmalah ieu acara urang di kawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Sakitu nu kapihatur hapunten samudaya kalepatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka Ibu Kade anu parantos ngadugikeun pamapagna anu dilajengkeun ku muka acara workshop secara resmi. Bapak Ibu priyogi kauninga rehna kegiatan bari dilaksanakeun ku urang ayeuna teh dina rarancang awal sasana dugi katabuh opat nanging sabada aya koordinasi sareng panitia MGMP saudara lami teuing gitu janten dicobi dipadatkeun mudah-mudahan sok sanaos sausap saulas rupinanya saulas tapi mudah-mudahan tadi harapan ti Ibu Kadep tiasa makelan teh tiasa kalaksana sapertos kitu. Amin. Aya 5 materi anu insyaallah baris midang dina workshop dengan ieu nu kahiji Dr. Haji Usep Kuswari mantena insyaallah tos aya tos nyampak di tos gabung sareng urang anu medar perkawis model RPP inspiratif pikeun pengajaran bahasa Sunda dilajengkeun ku Prof. Dr. Hajah Nunui Nurjana. Insyaallah baris medar perkara model atikan bahasa Sunda berbasis Android. Salajengna aya Dr. Hajah Ruhali Hemhum anu medar perkawis aplikasi penilaian daring pikeun pengajaran bahasa Sunda dilajengkeun ku Pak Ade Sutisna anu medar perkawis aplikasi Power Director pikeun pengajaran bahasa Sunda sareng anu pamungkas ti Ibu Temi anu baris medar perkawis aplikasi podcast pikeun pengajaran bahasa Sunda. Kanggo acarana kirang langkung sapertos ieu mudah-mudahan tiasa diiluan ku urang sadayana ti ngawitan tabuh 8 ayeuna kan terus langkung 17 ya. Tabuh 8 17 ke mudah-mudahan tiasa ditutup di tabuh 14.30 siang. Ya sabarata tertib anu kahiji nyata diperdih internetna tiasa maksimal margina kanggo kegiatan urang ayeuna tangtos anu modal utamana lian ti perangkat komputer laptop oge kana internet kitu nya. Teras ngagunakeun anu lengkep nalika gabung di Zoom raksukan sopan serta aktifkeun videona pamiteah mah patali sareng internetna stabil kitu nya. Pamiteah mah teu sawios teu diaktifkeun oge. Mungke pamitiah mah ngadugikeun patarosan pamitiasa diaktifkeun. Lajeng salami lumangsungna kagiatan atanapi workshop panata calagara baris nganonaktifkeun fitur mikrofon atanapi di mute janten Bapak Ibu teu tiasa ngaktifkeun mikrofonna supados teu ngawagel kana lumangsungna pematerian gitu. Pamitiah mah engke aya patarosan mangga tiasa didugikeun dina kolom chat kitu nya. Pamilon wajib hadir sareng ngisian absensi, link absensi kanggo absensi ke baris didugikeun dina masing-masing sesi. Janten kirang langkung aya 5 daftar hadir anu kedah diisian ku Bapak Ibu, mudah-mudahan sadayana tiasa ngalengkepan. Teras kanggo linkna ke baris diapungkeun dina chat kitu nya chat box Zoom. Lajeng kanggo narikeun ke aya patarosan supados efektif rupina mending keneh ditaroskeun heula dina kolom chat box ge kusim kuring minangka moderator dipilih patarosan mana anu baris diwalar ku pemateri. Lajeng materi workshop baris dikintunkeun nalika kegiatan workshop rengse janten teu aya patarosan abdi nyuhunkeun PowerPoint-na teu kedah aya patarosan eta nya insyaallah tabuh tiluan lah nya sarengsana kegiatan workshop materi malihan rekaman kegiatan ieu oge baris dikintun supados Bapak Ibu pamitiah mah aya nu kakantun ningali pedaran ke tiasa mukade tina rekamanana. Salajengna pamilon diperdih tiasa midamel pancen janten kumargi ieu polana workshop janten sapertosna aya pancen kitu nya anu mudah-mudahan tiasa dituturkeun ku Bapak Ibu ke aya kolom tugas anu memang kirang langkung samingguan ti ayeuna engke tiasa diapungkeun atanapi diupload dina kolom tugas eta. Teras ieu aya sertifikat
kanggo sertifikat baris dikintunkeun ka pamilon nyata paling elat H-1 saringsana ngumpulkeun tugas janten insyaallah minggon payun dikintunkeun kanggo sertifikat. Kanggo sertifikat aya 2, aya anu sertifikat unggul, aya anu elektronik sertifikat. Kanggo khusus kota Kabupaten Sukabumi eta sertifikatna bentukna fisik gitu nya. Terus disayogikeun terus aya di Panatas Calagara MGMP. Tah kanggo anu luar kota sareng Kabupaten Sukabumi engke aya POM kanggo ngeusian sertifikat. Janten dieusian nami sareng sanes kantena kanggo sertifikatna henteu fisik gitu nya tapi berbentuk elektronik anu engke tiasa dikintun kana email masing-masing pamilon. Hadirin anu sami-sami rawuh supados henteu nyangkolong kana waktos, ayeuna urang langsung wae kawitan kana materi anu kahiji anu insyaallah baris didugikeun ku Dr. Haji Usep Kuswari MPD. Mangga Pak Haji dihaturanan. Mangga atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah atur nuhun ka Pak Haris anu paparantos masihan kesempatan kanggo simkuring kanggo ngadadarekeun materi nu patali sareng RPP anu inspiratif. Atur nuhun ka Katua Prodi oge anu parantos masihan kesempatan kanggo simkuring kanggo ngajejeran ieu materi. Ka para pamilon, para guru bahasa Sunda anu ngiringan dina ieu workshop. Alhamdulillah mudah-mudahan orang dipaparin kesehatan salamina ya. Aya 3 hal anu bakal didukikeun ini aya kegiatan teh. Anu kahiji urang nyawang heula aya rupa-rupa model RPP anu bangsa katukang. Anu diluyukeun sareng aturan-aturan anu dikaluarkeun ku Puskur Pusat Kurikulum atanapi BNSP Badan Standar Nasional Pendidikan. Jadi kadang-kadang orang ngagugu oke anaon kudu taat kana naon-naon anu terus dianjurkeun dina eta RPP. Anu kadua urang bahas babandinganana keputusan Kemendikbud nu ayeuna yen model RPP nu ayeuna mah dina RPP anu disederhanakeun, dipasajankeun. Dipasajankeun luyu sareng kabutuh zaman kiwari. Eta ge naon sababna alasan dipasajankeun ke urang bahas ngeunaan alasan-alasanana. Anu katilu kumaha upami ngadamel rarancang pangajaran di zaman Covid ayeuna gitu. Tah urang ge urang tiasa ngadesain rarancang model-model RPP anu daring, anu bisa digunakan daring. Anu paling penting tina ieu pasoalan teh Ibu Bapak, urang kada dipaparin kamardekaan, kabebasan kanggo nyusun rarancang RPP. Jadi hartosna peraturan pemerintah atau Kemendikbud nu ayeuna teu miharep yen unggal guru mata pelajaran RPP-na kudu sarua. Guru bahasa Sunda, guru matematik, guru mata pelajaran sarua kudu sarua. Boh dina utamana dina kegiatan pembelajaran sareng penilaian. Padahal kedah dilujukeun sareng naon karakteristik mata pelajaran. Mangga anu kahiji Pak Haris cobi anu kahiji yang tujuanana orang ngariung teh ayo ngajelaskeun kumaha karakteristik pembelajaran dina abad 21. Ada tujuan namanya eta dapat bisa nyusun kegiatan pembelajaran anu ngagambarkeun proses saintifik anu ngutamakeun HOTS ya anu terintegrasi dina PPK literasi sareng 4C. Ya, 4C. Anu pamungkas kita bisa nyusun RPP anu ngabogaan 3 komponen. Aya tujuan pembelajaran, aya kegiatan pembelajaran, sareng aya penilaian. Tapi oge aya urang upami teu
Lupa urang nyusun RPP nganti 3 komponen, aya 4 komponen bisa aya kompetensi dasar, aya tujuan, mangga teh teuing. Jadi emang ngan ukur disyaratkan ku pelaturan Kemendikbud yen RPP anu disusun ku guru teh nyata minimal kudu aya 3 hal. Teras Paris. Nah, ya karakteristik sumber daya manusia pendidikan kebudayaan masa depan Indonesia ya aya 5 hal ya terasa Paris lah terpenting tambah ibu bapak perantos aruninga gitu ya. Terus karena RPP kehandap terus RPP kehandap ya terasa dibagikan ya terasa dietakan. Nah ya non margina RPP kudu dibasajankeun. Anu sebut RPP jadi selembar. RPP anu jadi ngan ukur 3 komponen. Ieu alasanna teh. Yen sen kiwari jeung anu bangsa katukang, yen guru teh kudu ngikuti kudu manut kana aturan-aturan format RPP anu kaku. Lamun salah nggunakeun kecap pagaweanana, kecap operasional disalahkeun. Jadi guru teu diberi kebebasan. Diluyupkeun sareng karakteristik mata pelajaran, sareng dipatalikeun sareng kata karakteristik wilayah daerah dan karakteristik muridna. Jadi kiwari yen urang teh guru teh sok dipaksakeun kudu ngingu aturan format RPP anu disadiakeun ku pemerintah. Anu kadua, RPP anu kiwari teh loba teuing komponenna. Nu karinci, nu ka operasional. Nepi ka bahan ajar ge aya dina RPP. Padahal bahan ajar mah teu kudu aya dina RPP. Bahan ajar mah aya dina buku sumber. Dina RPP mah teu kedah. Dugi ka urang nyusun RPP teh nepi loba seueur sababaraha kaca. Ya hiji dokumen RPP bisa aya 15 sampai ke 20 kaca. Lantaran dilengkepan ku rupa-rupa anu teu paling penting, teu paling pokok. Jadi hal-hal anu teu paling penting dina RPP teu kedah. Baheula aya mediana diasupkeun gambarna, terus aya bahan ajarna, aya alat evaluasina ge diasupkeun kan RPP. Padahal mah ada format penilaian mah eta alat instrumen penilaian mah eta kagolong kana bisa aya dina buku ajar, bisa aya lembaran anu terpisah gitu dina bagian RPP. Anu katilu yen RPP anu ku urang disusun melukeun teu efisien kasita ku loba waktu anu digunakeun pikeun nyusun RPP. Nah ieu mah alasan benten yen RPP memang kudu dibasajankeun gitu. Terus Paris. Arahan kebijakan anu enggal dumasakana pelaturan edaran Kemendikbud ya nu kahiji kudu dicatat ibu bapak yen guru teh bebas memilih nyieun nganggunakeun jeung mukarkeun RPP format RPP. Kusap kitu dina RPP nu ayeuna ti BNSP Puskur sareng Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud disebutna teh RPP inspiratif. Jadi RPP teh kudu inspirasi. Jadi unggal tahun ka tahun formatna eta wae gitu. Jadi kedah diluyukeun sareng kabutuh zamanna gitu. Contohna lamun RPP aya di zaman Covid, manehna RPP-na teh secara kudu menggunakan RPP secara daring. Jadi guru kedah dicatat ya, guru diberi kebebasan milih nyusun jeung ngagunakeun mukarkeun format RPP. Namun eta edaran Pak Menteri yen arah kebijakan RPP anu enggal teh nyaeta 3 komponen.
kahiji tujuan pembelajaran, kedua kegiatan diajar, katilu asesmen penilaian. Tujuan pembelajaran itu adalah misalnya aya indikator, aya tujuan pelajaran, aya opat ente anu esensial anu paling pokok. Jadi kayak tujuan-tujuan hiji misalnya pengetahuan, dua tujuan misalnya kaparigelan, lamun tujuan kaparigelan geus bisa ngahontal tujuan pengetahuan jadi hiji anu esensial gitu. Ya. Jadi aya komponen tujuan pembelajaran, aya kegiatan pembelajaran, sareng aya asesmen. Jadi guru langkung praktis, langkung sederhana, dina nyusun RPP. Cukup tilu komponen. Teras baris. Nah, iya perbandingan anak. Perbandingan di tahun 2007, 2013, 2014, 2016, duke ka kiwari gitu. Kaciptakan komponenna seueur, aya identitas, aya naon aya rumusan, aya standar kompetensi dasarna, aya indikator pencapaianana, aya tujuanna jeung rupa-rupa. Kacipta komponen-komponen RPF, RPPT langkung seueur. Anu kedah dilebatan, anu kedah dieusian ku guru. Teras baris. Ieu tiasa dipelajari engke dina bahana. Teras Pak Haris. Nah. Teras. Nah. Iya tos biasa Faris teras ya mah. Tujuan pembelajaran ayo den, ayo behavior. Nah, tujuan pembelajaran dina RPP anu sederhana teh anu basa jantea. Ieu kudu aya anu rumusanana ABCD. ABCD teh nama lain audien, baheula mah audien. Audien teh nyata siswa, peserta didik. Aya nama sanes. A teh nyata aktivitas diajar. Aktivitas diajar bisa menggunakan media, bisa menggunakan model-model mengajar, bisa menggunakan strategi mengajar, ya. Pokoknya aktivitas diajar naon wae anu ku guru bakal dilaksanakeun. Lamun aktivitas diajar menggunakan media Android, nah melalui media Android gitu, disebatkeun. Jadi aktivitas diajarna kedah kumaha. Jadi melalui kegiatan pembelajaran daringnya naon, ngagunakeun naon daring teh. Ya, ngagunakeun naon. Kakara kaditu nama behavior, kondisi, degree-na. Teta anu kedah dietakeun dina tujuan. Teras Faris. Ya. Teras kegiatan diajar. Bagian 2 kegiatan pembelajaran. Anu kahiji nyata kegiatan bubuka, kegiatan inti, sareng kegiatan panutu. Nah, upami urang hiji RPP, nah kegiatan belajarna lain ngaukur sapertemuaneun, tak bisa jadi dina kegiatan diajar teh aya sababaraha lawungan. Pertemuan kahiji kumaha, pertemuan kadua kumaha, pertemuan katilu kumaha. Ke aya modelna. Nu penting mah unggal-unggal kegiatan pembelajaran, nu kahiji kegiatan bubuka. Bubuka. Kegiatan bubuka anu operasional, anu real. Anu nyata. Anu nyata dilakukan ku murid jeung guru. Aya orientasi, aya persepsi, aya motivasi, terus aya pemberian acuan. Biasa nama anu dikuatkan upami orang bade menggunakan literasi sekolah, maka aya penguatan literasi. Jadi dina awal teh penguatan literasi misalnya kegiatan naon, baca naon gitulah. Ya. Anu kedua kegiatan inti. Kegiatan inti kegiatan anu menggunakan pembelajaran berbasis keilmuanana atau metodena. Mun tiasa mah dina kegiatan inti teh lamun urang ngagunakeun model cukup sintakna.
Sintak teh langkah-langkah prosedur-prosedurna. Ya. Jadi sintakna teh kumaha? Misalnya orang arek nggunakeun model pengajaran maca, nggunakeun PSS. Kumaha lengkah-lengkah PSS teh gitu. Eta disebut sintakna. Jadi orang, ibu bapak, tiasa orang ngagu milih model pengajaran anu khusus ngeunaan model pengajaran bahasa. Tiasa orang milih nggunakeun model pengajaran maca. Bisa orang ge milih model pengajaran nulis, model pengajaran nyarita, model pengajaran ngaregepkeun. Henteu diwengku nganukur ku model-model saintifik, inquiry, teu eta hungkul gitu. Di urang ge aya ngeunaan teori-teori model pengajaran. Model pengajaran. Ngajarkeun baca aya metodena, aya model-model pengajaran bacana. Ya. Orang macaan ngeunaan teori model pengajaran maca dina bukuna How to Read, How to Teach, kumaha maca jeung kumaha ngajarkeunana, keur langkung aya 200 model, aya 200 strategi. Strategi. Lamun orang misalnya maca, tujuan maca sangkan budak miboga pengetahuan pikiran anak anu tinggi, berpikir anu luhur, anu hot, tingkatan tinggi, aya carana modelna, nyata model DRTA, Directed Reading Thinking Activity. Jadi orang diberi kebebasan, jadi lamun aya pengawas, nah itu menggunakan saintifik, nah itu menggunakan inquiry, nah orang ge tiasa pilih. Dina kegiatan inti oge punten, ya oge. Dina rumusan kegiatan teh kudu aya fasilitas anu diperlukan. Misalnya lamun orang barudak sina ngaregepkeun mang Bandungan naon, fasilitas naon digunakeun eta teh Bandungan teh ngaregepkeun teh ngalangkuan naon gitu. Ya. Pamitia sama kombo dipatalikeun sareng karakter kelas, literasi kelas. Literasi kelas. Kegiatan anu komponen nu katilu nyata kegiatan penutup. Biasa kegiatan penutupna nu kahiji ngeunaan refleksi kan. Refleksi teh umpan balikna duit ka mana urang hasil diajar teh. Refleksi teh bisa menggunakan evaluasi, bisa nganayakeun pertanyaan, bisa rupa-rupa. Ya. Anu pamungkas eta nu kegiatan nu paling inti dina kegiatan penutup dan eta tindak lanjut atawa lajuning laku papancen. Tapi papancen teh anu dipasikeun dina RPP teh kada aya kesinambungan, aya konektivitas antara papancen hiji, papancen 2, papancen 3, papancen RPP hiji, RPP 2, RPP 3 kedah aya konektivitas. Pikeun nyumponan eta kompetensi dasar atau standar kompetensi lulusan mata pelajaran bahasa Sunda. Terus Pak Haris. Ya. Iya anu meunteun ya nu kade paratoskeun teh. Aya penilaian teh, aya penilaian di urang kan, aya penilaian sikap, aya penilaian pangawaruh, aya penilaian kaparigelan. Anu paling inti anu kada dipartoskeun ku urang teh nyata aya teori, aya aturan penilaian anu hot, munteun anu hot. Hartina munteun arek sikap, arek pangawaruh, arek kaparigelan oge anu dipatalikeun sareng bahan materi anu tingkatanna luhur, tingkatanna tinggi. Tingkatan luhur. Jadi sikap teh munteun sikap mun pangeutuh teh nyata kudu hal-hal anu tingkatanna luhur. Pikiran lain hese, lain soal nu hese, tapi tingkatan materina, indikatorna, kompetensina anu luhur gitu, tingkatan tinggi. Munten sikap teh aya 2, aya sikap anu utama, anu pokok, ya, anu pokok, anu patelina sareng tingkah laku kompetensi anu dirumuskeun dina eta kurikulum dina KIKD. Misalnya dina biantara aya sikapna eta utama anu paling pokok, esensi utama. Namun keur nyarita teh kumaha tagog teh.
tagog eta tagog ke biantara teh kumaha. Tidak ya sikap anu paling pokok, anu paling esensi, anu paling utama dina eta kompetensi berbahasa Sunda. Nu kadua aya oge penilaian sikap anu penunjang. Ulah ieu mah unggal aya indikator, unggal aya RPP, sakabeh materi, sakabeh indikator dipatalikeun sareng sikap, patalikeun sareng karakter. Misalnya aya tanggung jawab, aya mandiri, aya naon, padahal teu nyambung jeung eta rumusan kompetensi dasar. Ya. Penilaian sikap ya biasanya menggunakan observasi ku guru di kelas salami semester. Ya, dilaksanakan salami proses diajar. Jadi itu kudu nganggunakeun instrumen, teu nganggunakeun alat skala sikap teu kedah. Jadi orang kedah maluru ngobservasi pengamatan dina perilaku budak sapopoena, boh di kelas, boh di luar kelas. Anu kaduana bisa ngalangkungan guru BK atau nape wali kelas. Bagi wali kelas atau BK ngabogaan catatan-catatan khas khusus ngeunaan masing-masing individu. Terus Faris, nu kadua aya sikap nu teras Faris. Nah, upami pangaweruh, pengertian pangaweruh aya anu tertulis, aya nulisan, aya anu penugasan. Nah, biasanya upami dina zaman kiwari mah sasalad zaman sasalad mah mana anu paling pokok, anu paling penting. Tapi ieu gumantung kana materina, gumantung kana kompetensi nu rek diukurna. Gumantung kana kompetensi nu rek dievaluasina. Misalnya pengetahuan ngeunaan naon pangawaruh ngeunaan nulis surat misalnya. Pasti naon upami nulis mah pasti kedah tertulis. Teu tiasa nggunakeun lisan. Jadi stimulus tulis, respon lagi kedah tulis. Gitu. Lamun orang arek munten nulis surat atau nulis sisindiran atau nulis wawangsalan, nulis naon gitu, tapi pasti penilaiannya secara tertulis. Ragam tulis anu dibutuhkeunana. Ya. Lamun orang arek munteun ragam lisan, misalnya ngaregepkeun pasti kudu tulisan, kudu lisan. Jadi kudu aya stimulus rangsangan anu dipasikeun sarta can dipunten teh nyaeta rangsanganna lisan secara tulisan. Anu katilu nyaeta nggunakeun papancen. Ieu nu paling gampang, anu paling sering digunakeun ku urang dina zaman kiwari, dina zaman sasalad ayeuna. Tugasnya murudu, tapi kedah diemut ku urang teu seueur teuing maparin tugas ka barudak. Paparin tugas anu mana anu paling penting, anu paling pokok. Ya, papancen anu mana anu paling penting. Eta papancen teh dituluykeun sareng eta teh indikator kompetensi anu esensial anu paling utama. Anu teu bisa diukur ku tertulis, anu teu tiasa diukur nggunakeun lisan, dan bae dipapancenkeun. Lamun eta kompetensi teu bisa diukur lisan, teu bisa diukur tulis, eta ditugaskeun. Dipapancenkeun. Ya. Sras Faris, nu kaparegalan. Nah, penilaian mah nu kahiji nyata unjuk kerja. Unjuk kerja kiwari kan gampil upami urang nggunakeun model pembelajaran nggunakeun Android HP. Pan budak cenah naon cenah biantara terus direka terus di Bandungan ku sadayana. Aya unjuk kerja, unjuk kinerja teh nyata perilaku kinerja di urang mah berbahasa. Aya proyek, aya portofolio, aya produk, aya teknik lain anu senama teknik nu lain teu tiasa upami urang gunakeun keterampilan berbahasa. Ngaregepkeun, maca, nulis, nyarita. Terus Waris. Tuh 10 menit teh terus Waris. Nah, ieu model RPP anu sederhana teh ya formatna.
formatna. Ieu rencana pembelajaran anu sederhana teh. Sekolah di mana, kelas, tema subtema, pokok atau materi pokok urang mah. Urang mah materi pokokna naon eta teh? Oh, sisindiran. Oh, materi pokokna eta artikel. Lokasi waktuna sabaraha pertemuan dan ieu tah gumantung kana desain ngajabarkeun tina KIKD. Aya program tahunan, aya program semester. Tina program semester teh bade dirancang sabaraha RPP-eun. Sataun teh bade sabaraha RPP. Bade dumasarkana naon? Dumasarkana pertemuan atau napi dumasarkana materi pokok? Dumasarkana KD. Tapi lamun urang dumasarkana KIKD pasti sataun teh aya 8 RPP. Upami nyusun rancang RPP-na berbasis KIKD. Namun orang ngarancang RPP teh dumasar karena kompetensi dasar. Pasti unggal kelas kecuali kelas 8 jeung kelas 12. Ngukur genep KD. Nu sanesna mah 8 KD. Upami setahun aya 8 KD berarti urang kada aya 8 RPP. Upami RPP-na berbasis KIKD. Atau berbasis materi pokok. Upami orang materina RPP-na dumasarkana lawungan, pasti tinggali tina kalender pendidikan. Minggu efektif. Semester teh sabaraha pertemuan ya. Sabaraha lawungan. Pasti sapertemuan teh RPP. Lamun semester teh aya lamun aya 6 bulan, aya 5 bulan, 6 bulan aya 20 pertemuan, aya 16 pertemuan, 16 lawungan berarti 16 RPP. Tapi biasanya guru menang teu ngagunakeun RPP-na dumasarkana lawungan, mangga. Ngan komponenna aya 3. Guru bisa teh nyusun RPP-na ngeukur dumasarkan KIKD kompetensi. Dina sataun teh aya 8 KD, masing-masing KD didambal RPP-na. Biasa, jadi ngukur 8 RPP. Mung dina RPP teh kegiatan pembelajaranana aya sabaraha pertemuan. Aya sabaraha lawungan. Ieu komponenna. Terus Pak Haris Bapak pada sinku contoh RPP. Model-model RPP. Ieu model RPP teh simkuring ngabantun tina pedoman RPP inspirasi anu disusun ku Pusat Kurikulum sareng perbukuan Kemendikbud. Nah, tapi iya model RPP-na. Iya model RPP anu iya misalnya SMP mana pelajaran bahasa Sunda. Nah, terus tujuan pembelajaranana setelah mengikuti proses pembelajaran, saya nama itu proses pembelajaran nganggo naon, nganggo daring teh nganggo naon, nganggo Android, kayak diterangkan ke aya sabaraha materi kumaha proses pembelajaran nganggo naon. Di dalam orang RPP nggunakeun daring, maka di dina teh daring teh nggunakeun naon. Jadi setelah mengikuti proses pembelajaran melalui daring, jadi naon. Nah, nu kadua ya di rumah aya lembar, aya media pembelajaran jeung sumber. Jadi diwenangkeun guru ngenambahan teu 3 komponen. Mau dilepatkeun gitu, tiasa urang nambihan oge. Upami ibu bapak mau nganggo media, mangga langsung kana metode pembelajaran. Ieu salah siji modelna. Ieu pendekatanna saintifik. Tah ieu ditepikeun. Ieu kegiatan diajarna tahap pembelajaran aya orientasi, aya persepsi, aya evaluasi, acuan jeung sajabana. Ieu model anu salembar anu lengkap. Sintakna ieu disebut sintak model teh ieu. Aya simulasi teh gagasan literasi, aya problem pertanyaan identifikasi masalah, terus pengolahan data,
verifikasi jeung sajabana duke ka kegiatan evaluasi. Iya model anu sederhana, Kayak model daring. Iya model daring. Formatnya sampai kena baik. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran melalui Google Classroom, nah siswa didik dapat naon. Ya. Misalnya ngenaan di terdama, ibu bapak, orang terus ngadamel RPP, kantun ngalihkan sina ka dieu gitu. Da RPP udah tidak damel kan? Materina, indikatorna, tujuanna, kantun ngalihkan karena format anu sederhana. Bawa-bawa ibu bapak terus ngadamel seperti itu. Tuh langkah-langkah pembelajaran seperti itu, 10 menit buka, selembar itu kegiatan ini. Aya oke model kamu ada seperti ya dua model anu bakal ditekeun masa serteuingnya. Ieu model anu sederhana pisan. Jadi menarik deh modelnya seperti gambarnya bisa gambar naon, ya bisa gambar saha, bisa gambar naon, sekolah mana, ya. Jadi ya belah dia identitas sekolah, waktu jeung sajabana, belah dia namanya rencana pelaksanaanana. Tujuan pembelajaran, kegiatan belajar, lawungan ka hiji, lawungan ka dua, lawungan ka tilu, lawungan ka opat, penilaian anak kumaha. Saya format model, ya. Ibu bapak parantos ngadamel RPP, kantun ngalebetkeun kana format nu mana. Terus dipilihan mana anu kedah dilebetkeun kana ieu format RPP teh. Format RPP. Bade nu mana wae mangga, jadi mau dilepatkeun nama bade model nu kieu, mangga tiasa. Nah, model nu kieu tiasa. Pak Haji, waktosna rupina atas ya urang mohon. Rupina mah ibu bapak pami urang bade sadaya Pak Haris formatna tos disayogikeun kantun RPP anu tos disusun sampai mena kantun ngalebet-lebetkeun kana ieu format. Papancen minta mangga ku Pak Haris atun nuhun mung sakitu mudah-mudahan aya sasieun sabenerna aya manfaatna kanggo ibu-ibu bapak. Mudah-mudahan ku ayana ieu gampungan teh tiasa ngabelajarkeun pengajaran bahasa Sunda satata sareng pengajaran mata pelajaran Nusantara. Artur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.